Tadi aya tamu sia Kang di imahna Pak Haji. Tamu saha nya? Cek Bu Haji mah eta teh dokter bedah cenah Kang. Oh, baturan Pak Haji meureun. Eta aya naonnya Kang nya ka Pak Haji? Aduh, kata teu apa? Nanyakeun ka Akang. Nya meureun datang ge aya perlu ka Pak Haji meureun. Atawa eta teh anu erek ngebedahkeun balong Pak Haji nya Kang nya. Pedah we, manehna teh cek Bu Haji mah, non dokter bedah. Manya dokter bedah ngabedahkeun balong atuh nyi. Si Akang mah, kapan ngerana ge dokter bedah atuh Kang? Lain kitu nyi. Dokter bedah teh maksudna nu sok di rumah sakit sok operasi nih kan. Operasi mah polisi di jalan Kang. Lain operasi eta mah di jalan atuh. Maksudnya operasi teh di rumah sakit anu sok ieu non teh ngabelek nih kan. Ya jauhanan kena belek mah cileuh.